lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu taala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kablah ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah. Jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona heula. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Ate salat subuh. Kambe bau bentek teh salat subuh. Insyaallah karim. Tuh gitu. Jadi urang ieu per mingguna urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung ruku. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalayah ta eta can wauh ka Allah. Mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi-informasi
anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah pararuyeng Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karita Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi tewarau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti panyabdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pancak Gusti salat abdi salat pancak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusyuk mah tuh hampur bae Gusti begitu tah oh cek Gusti jalan coba padahal banget sih ada barang di dalam teh oh bener ada herang saya tiga banget malaikat aman genta mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamat komo nu wauh jasam Masya Allah nu mantak libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah ditukna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tadi
dina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog bung-bung. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat tadi teureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain urang teh diajak malah mah teu daekeun dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ge 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabeulit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaran 10.000 dititipkeun berarti pakai meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin. Kades ya. Kunaon? Ye kabeh ya. Urang lain kades ya, kunaon 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amo sodako make kembali teh kira-kira. Ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari kan sia nyokot. Oh, sebenarnya 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana? Beuh ka, geus sabaraha poe eta? Sabaraha poe. Tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Oh, kadenge ka tatangga. Masya Allah. Kudunya oke ka balanja tah. Ka balanja di tah. Balanja deui ka. Beuh lain ieu. Masya Allah. Taya orang belajar nu dideleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar. Kudu belajar lah mun teu belajar mah tumal bisa. Naon kudu belajar, ke geus belajar bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sedekah. Ahli ngaji, ahli sholat, ahli mun geus datang ahli mah nikmat naon